dihirup dirasa-rasa beki ka dieu teh beki loba pangabutuh ayeuna PPKM berjalan pangabutuh loba digaweun eueuh kudu kumaha atuh urang ieu ya budak pegawaian nanti jajan aya gitu nu balik minjem duit kak bang ajaran we dia sentri bere tapi kumaha engke we kata Tuh, resiko jomblo teh kieu ningeunna. Tuh gak kabogoh malam minggu kieu we nongkrong sorangan. Udud ketengan anjing. Ripuh bari jeung geus kucel udud teh. Kusut kieu ududna teh. Baiklah kusut-kusut ge lumayan. Sundut heula mending ge. Asal ngebul udud mah jomblo kieu anjing hirup teh iraha urang boga kabogohnya bareng nyindu kenaon ieu keur udud bae urang dieu bae sok diuk di dieu keur naon di dieu sorangan biasa we keur cicing atuh ngalamun ngahulang sorangan ningenan aduh dekat juga udud bae urang hayang aduh aing henteu dua deui bae lah ya tong kitu jeung baturan heeh bae ieu yang urang isukan isuk-isuk tunda di dieu sakalian atuh jeung bensina bensin teh urangna tara di abul ya tunggu jeung jeung baturan besok itu pangnyunutkeun malah urang mah asa jadi raja euy bae sok buru besok atuh aduh asa hirup biasa normal sih sanajan urang kieu ge udud mah nomor hiji heuh atuh sanajan eueuh gawe ge nya mana atuh lain mamawa udud teh apaan mah ramen tadi teh boga lain mana mah asa beki kaset deh si anjing ket asa ngaledek kitu teh beki dia teh mana kuat asa aduh beki ganteng biasana masuk aya pangabutuh ai kieu teh nya henteu urang terus ayeuna tadi maksud tujuan gitu dek ka mana orang mau lontang lantung we dengan batur uring batur imah ge rungsi ayeuna teu digaweun eueuh PPKM ayeuna masih kene ayeuna ekonomi keur aduh ngajahit teh kumaha atuh ngajahit keur eueuh barang eueuh enak teh barang teh heeh saprak ieu nya saprak corona nya heuh segala harese nya lain udud batik maki pasti nu agung nyapu gua tuh udah menang menta ada menta mah ada urang mah kok terus ente apa lain urang teh aya pangabutuh ka maneh teh nya cek urang oge geus kena pangabutuh aya pangabutuh naon dek minjem duit aduh nginjem duit urang ge hese ku duit teh keur eueuh urang ge matak ieu udud oge geus lepet kieu ampura ieu mah lain teu hayang nulungan anu kamari ge can dibayar mana tuh da urang ge nyimpen ka baturan we atuh heeh bayar heula mah nu kamangkukna aya meureun duit mah cuman dibayar lama urang kana nginjem deui atuh lur eueuh aslina aya mah keur teu boga duit atuh budak urang sebagai teh jadi urang pigawean eueuh komo urang lur urang mah sapopoe keur ngarit maneh teh
tuh tulungan ayam meureun kokoreh lah eueuh pisan aslina. atuh telur Asli lur, hampura urang lain teh hayang nulungan ieu teh. tuh Ajaran we tuh kasih itu, kasih Adul. Si Adul mah masih kene gawe cigan mah. Mun urang boga malur asli urang dibere urang mah. Kan hanya kalain nama tudak we. Sarua urang ge komo urang mah geus heubeul teu gawe na. telur sarah hayam jual lah ayam atuh nih Atuh da pirah aku hayam ge lain hayam urang. anjir si Alip pinjaman duit Ajaran we kasih Adul, si Adul mah gawe kene. karena tiga lagi cari bayar si Ilham minta ke orang nih nanya tiga lagi encan si Alip mah kumanya deh carana supaya pinjam duit ke orang ini api-api kegeringan lah sama pinjam ke orang gitu lah. Saya bayar sih kata mah api aing supaya tenginjem ke aing Eueuh aslina ajaran we jing kasih Adul. gimana Ka imahna we ajaran. nya mau mere Heuh da teu boga atuh kudu kumaha. atuh cing karunya ka urang Mun aya malur tempo atuh. Aya ge ieu dae. embung 100 Heueuh da. Eueuh deui atuh da. nya mau mere Nyaan hampura lah. Jing we ajaran kasih Adul sugana bogaeun atuh. atuh urang kasih dulu nya Heeh. Padahal mah aing ngalain eueuh-eueuh teuing. Aya duit mah kan anjing teh lagi can dibayar. Sieun teh dibayar deui aing. Dul Dul kunaon kunaon maneh aduh atuh Dul udah ngeles sakedeung udah ngeles sakedeung atuh heeh udah ngeles sakedeung atuh urang aya pangabutuh ya ka maneh aduh aing urang rek pinjem duit Aing teu boga mah yang mau obat ge aduh kumaha aing balik teu bisa paling pisan lembang-lembang acan aing kuat anjir lalu urang rek pinjem duit ka maneh teh aing teu boga maneh teh bisa hudang nyeting nuring disiram caca siram maknya caca sireum maneh bisa kieu gua tuh gua coba riang coba isi lembang-lembang acan aing aduh kumaha nya duh kolaborasi lah mah kayak mana kan mah terus aing balik ya kayak urang atuh kasih kila mola oh turunan aing antarkeun balik nang si masalah deui tekan ai cara digotong di panggung geuna. Are deui
udud geus balik kena bako. Aya rokok hiji deui jang isukan. Isuk-isuk sok hayang udud pindah di dieu. Astagfirullah, aya naon deui balik deui ya teh. Bisa dulu gering Gering di mana? di dinya nih Yang bahaya tuh di imahna. bantuan lah gotong Nah, jeung digotong. karunya tuh Manya di imahna digotong. henteu di dieu eta paragi urang kumpul-kumpul. Wah, piraku aya di dinya. Ye asli Urun kadengeun urang ngomong tadi teh. atuh ayo bantuanna karunya Gering. ngomong nama dicocok sireum Anjing, hanya yang dicecah sireum kan bikin kagering. teuing atuh yuk bantuanna sakedeung Cing man urang tempo. hayu Mana? tah Duh. Gering kunaon duh. kayaknya itu buku-buku aduh Manya pajar dicecah sireum. aing itu cocok sirum Anjing, cocok sirum atuh asli ya teh. Tapi heueuh. Sirana panas. Sarua jempol urang panas na ge. mana mah heureuy wae urang kadung si kieu teh Har itu atuh dah teu di barangan heureuy Mana mah. atuh Teu urang rame nanaon ge. urang minjem duit teu dibere urang rek minjem duit ka si ieu teh Dul aya nu dek minjem duit cenah. ya aing kan geuring yang duit aing kembalilah duit mah sakurang potong lah karunya ieu kudu ge Hayu atuh bawa balik. kudu ge urang numpang yang kulit yang beli obat Heueuh atuh hayu balik we heula heueuh. ayo aja pun balik Ceun heula ududna. anjing kita malain leungeun goblok ya eta mah cokor Atuh nu bener mawana atuh tong sukuna. eta mah cokor sia kuduna ge leungeun baburang prayu aing nya tihana pulu Anjing da teu dek kumaha da bahanna gawakna ge wa. Teu bisa hudang pisan ieu teh asli. Wah, geneng wa. Ya asup di dalam waktu ge. ini ingat kena senal mah Geus atuh tong argungan jaba berat urang hayang kacai di hayang ngompol euy. kumaha ieu Ye we bawa heula kumaneh anterkeun. Dul ini satu aing balik hah nyaan ada geus nangtung ieu aing nyaan aing baliknya aduh kumaha yang njem duit geus nuhun ya aing baliknya api-api geuning teh meureun apal we piling ku enek di nyaman duitna parah nyaan anu karunya